ari gorengna urang sarusah tapi alusna urang bisa berpikir, urang bisa ngalenyepan keagunganna pangeran, asihna pangeran, urang bisa diteleuman dalam urang keur ngerasa senang mah. Urang kadang-kadang poho ke pangeran tapi lamun urang keur dina kaayaan hese, keur dina kaayaan sulit, urang kadang-kadang urang sok malik ka Gusti heuda kabeh ge da moal bisa dipuntangan. Ari lain kalintang urang rek saha deui siwati ka Gusti mah bener teu? Leres bau. Tah ayeuna mah eceuk Mang Cepot. Urang mah ayeuna mah urang mersihan hate, mersihan pikiran, da geuningan dina dampak ieu teh aya berita-berita geuningan secara global teh bumi teh jadi alus, panas bumi jadi menurun, tah gitu tah. Jadi lapisan ozon lapisan